Bismillah penyeluk catur pemuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min sulak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipirig ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sajahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salam na Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura-fi guru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan urang mundut ka nu maha agung urang menta ka nu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga ieu pangaosan teh ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya Allah. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubalighah hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampi pupuh lemur tikawit Bapak Kuwu Bapak Kades lamun di Bandung Bapak Kadus Bapak RW RT BPD LB tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung urang sadaya di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajenna dan nu ngaran hirup mah tong ngarap-ngarap urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur deuk usaha Islam dihargaan lamun lain ku urang Islam eta sorangan sabab ngarap-ngarap Islam dihargaan ku agama sejen entong ngimpi pahakekatna urang nu kudu bisa silih ajenan sanajan dina alam perbedaan. Nah cek ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur di mana ya ustad merek ieu rata-rata oge ngaran ustad mah rapi udengna bada gamisna ngangsar sorbana ngagaplek kurumuy abdi kuat jiga ojek online tapi keun bae da eta mah sakadar cangkangna entong sok lalajo teuing kana cangkang tapi urang mah lalajoan mah kana eusi tina eta cangkang da cangkang mah kena kuruksak buuk hideung jadi bodas leumpang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelol kabeh ge bakal sanasib kitu asal tina taneuh balik kana taneuh asal tina cai balik kana cai asal tina seuneu balik kana seuneu bahkan hiuk datang angin maka manusia sifatnya seperti angin maka hadirin kaum muslimin keun da ieu mah cangkang
ngaran-ngaran cangkang masarua bapak jeung kuring teu sarua eueuh beda naon ukur dibedakeun